Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dina aya kasempatan urang tiasa ngahanca deui ngaos sasarengan kitab Kasifatu Saja atanapi kitab Sapina. Ngalajengkeun hanca anu ti payun nyaeta pasal cirina baleg. Mudah-mudahan wae ku ieu ngaos kitab simkuring tambih-tambih semangat belajarna. Oke sasarangan wae sareng panginten belajar sareng simkuring. Atuh bilih aya kalepatan dina ieu ngaos nyuhunkeun dikoreksina wae supados simkuring tambih-tambih semangat dina ieu belajarna kitu panginten palawargi sadayana. Mangga wae atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sasarengan ngaos ieu kitab Sapina pasal cirina baleg. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu pasal bade mertelakeun cirina baleg. Alamatul bulugi ari seueurna cirina baleg eta salasun aya 3. Tama mohom saasarota sanatan hiji sampurna umur 15 tahun piddakari di lalaki wal unsa jeung di awewe. Wal ihtilamu jeung ari anu nomor kaduana tina pasal cirina baleg nyaeta kusabab ngimpi jima. Piddakari di lalaki wal unsa jeung di awewe litis isinina karena umur 8 tahun. Wal haedu jeung ari nomor katiluna tina pasal cirina baleg nyaeta kusabab head pil unsa di awewe hungkul litis isinina karena umur 8 tahun. Eta pasal cirina baleg. Cirina baleg sadayana aya 3 nya palawargi hadirin sadayana. Pertama sampurna umur 15 tahun eta mah kanggo di lalaki oge sareng di awewe. Wal ihtilamu cenah nomor kadua teh kusabab mimpi jima. Tos mimpi jima aweh henteu kedah atanapi pami teh mah can 15 tahun tapi kusabab tos mimpi jima maka eta janten cirina baleg kanggo di lalaki oge di istri. Di dia disebatkeun litis isinina minimal umur 8 tahun. Ari anu merkatiluna nyaeta kusabab head khusus eta mah kanggo istri minimal 15 tahun. Minimal 8 tahun punten minimal 8 tahun. Eta panginten kanggo cirina baleg. Lajeng kana pasal salajengna nyaeta pasal syarat susuci ku batu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari pasal bade mertelakeun syarat susuci ku batu. Surutu ijzail hajari ari seueurna syaratna susuci ku batu eta samaniatun aya 8. An yakuna hiji kudu aya syaratna susuci ku batu teh naon bisalah sati ahjarin ku 3 pirang-pirang batu atanapi ku batu hiji anu juruna 3. Itu eta syarat anu kahijina. Wa ayangko mana wa ayangko jeung wa ayungko jeung aya nomor kaduana kudu bersih naon al mahalu tempatna. Wa ala yajipa jeung ari anu nomor katiluna nyaeta ulah kaburu garing naon anajsu najisna. Wala yang takila jeung ari anu nomor kaopatna eta ulah pindah-pindah najisna. Wala yatroa jeung ari anu nomor ka sabrijina nomor kalimana eta ulah kacampuran alaihi kana eta najis naon akhorun ku najis anu sejen. Wala yuzawija jeung ari anu nomor kagenepna wala yuzawija jeung ari nomor kagenepna eta ulah ngalewatan aya oge nyebat ulah urat aret najisna. Sopa tahu kana hasapana kana lepat lepit biritna eta si jalma wa hasapa tahu jeung kana hasapahna eta si jalma. Wala yusibahu jeung ari anu nomor ka-7 eta ulah kadatangan naon maun cai ku cai.
Wa antakuna jeung aya nomor kadalapana kudu aya itu syarat susuci ku batu teh naon al ahjaru batuna tahiratan anu suci. Itu panginten etap 2 pasal kanggo cirina baleg sareng syaratna susuci ku batu. Insyaallah dina sanes kesempatan urang dilajeng deui kana farduna wudu. Sakedik-sakedik panginten atur nuhun pisan bilih aya kalepatan mangga dikoreksi wae supados janten panyumanget ka abdina ngaos kitu panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.